seni gerak bapak hajat ibu hajat anu bager tiki duma banadagoti tiki doa banadagusti nadadi api adi jari awawana tebe anu mana ayah sana awawan TB ya jadi mah api adi jari lajang amin ya rabbal alamin oke Gusti nah tayungan ka umat najang Habib anu bagus aya Habibah awas hadik sing horeng talaga nafsu ngalimanana kana badan rusak taraga badan hancur saluran jasmani nyiptakeun kamanusiaan ajong-ajonan nyiptakeun teu jeung mita dadah teuing ajong-ajonana sanajan ngana karitu ulangan panutan kulit daging ilang musnah wujudi bongkos bumi tapi anjana tetap langgeng nyatel dina hate kuring asa diberi hari lain anjan kata kamanan yang ada dalam kiwari dari tungkulna itu lain lagi lain lir modak kalaka
seni Sunda tuturunan Sunda sawawas talapan Amanian mari bayar ku aya di kota Bandung keadilan merdeka wajib ku urang didukung jasa sukusir kritik ditupakan aku sepia ditarik ku tapel kuda lepatan aja ke gunung maksud narek melipadi melinati bapak tani di banyurku air mancur atau aku banyu biru dulu menitali sedang ketinggalan ikan embang harganya 39 kalau barang 30 ditarik ku upas tampang diasakan di nelangsang dicayan di gentong oh ya nasi kudang garam dituan nama dirambut katuangan menak jinggung sampai awal-awalan dari jauh bulan depan sabtu susir kinetik ditepakan ku supian ditariku tapel kuda lupatan aja ke gunung maksud narek kembali padi melinati bapak tani di banyurku air mancur atau aku banyu biru dulu menitali tolkut ketinggalan ikan emas harga 39 kalau mana 36 budaya kota Sumedang seni bari kuda rengkong parati arak-arakan nungarak budak sunatan udah benang-adang nenen direrekan di payungan suara tarung kenceng kendang sinen ngawi ngakalang nungarak igel-igelan bapak kendang aja ipungan kahibur budak sunatan suka bunga susurakan udah moin bisa ngike dari kadali dicekeng udah ges ngerti irama akan nurutan moin jalma akan di budaya kota Sumedang seni bangreng kuda rengkong paroti arak-arakan mengarap budak sunatan udah menang-adang danai direreceng di payungan syarat tarumpet yang kendor sini ngawi ngahalang mengarap igel-igelan depak kendang aja ipongan kahibur budak sunatan suka bunga kesurakan udah mojik bisa ngigel bari kadali dicegeng udah kes ngerti irama urutan moik najama ayah haturan ibu hajat mas bapak hajat budaya kota Sumedang seni bangriku dari Lampung agan merati arak-arakan mengarak budak sunatan kuda menang-adang nenai direreceng kepalingan suara tarobat yang kendang sini ngawi ngahalang mengarak budak sunatan tandai ipongan bakur budak sunatan suka bunga susurakan kuda main bisa itu daripada dicekek kuda nges ngerti irama urutan main nanya Kuria boga minana tuanya berkasep pertama sabar estu taya Jawa denana minana tu anyar ngarana Bos Rustam adai minana tu anyar berkasep
berkaset loba duitna itu taya jawadanana minana tujang yayat anyar ngarana jang yayat deui ayang teuing ayayat angan walung rek dioncoman ayang teuing jang yayatan bager dagera wawung geus wawung mah kokorea dek dioconan Surat yang terakhir aku terima beri berasa di dalam dada. Namun ku coba jua membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini pun tanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai berpisah di penghujung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapa yang akan merebut hatimu? Bertahun ku siram bunga di taman, mekarnya dipetik orang. Ibu Hajat, surat yang terakhir aku terima berbebang rasa di dalam dada. Namun ku coba jua membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai berpisah di penghujung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapa yang akan merebut hatimu? Bertahun ku siram bunga di taman, mekarnya dipetik orang. Aduh beben de anu ayeuna matak ini sagalana. Mun kerbager matak nineng punya anak Ibu Hajat, mun kerbain matak nineng cambaruna. Duh beben de anu ayeuna matak ini sagalana. Mun kerseri matak nineng kulucuna, mun kercerik nineng ku goreng patutna. Reseku goreng adatan sok bawa karesorangan. Reseku say adatan
udah gajihan loba pisan amentang bibibin di anu ayeuna matak dinu sagarana mun keracuri matak dinu tujuan mula kersono ramah sok ngajak bobona masih Ibu Hajat ibarat dahanu potong seger nyambung nadi aja dengar hutan hati tinggal tuh tapak beri masih keboy sen awawannya kuning anjur datang deui Ibu Hajat anu bawa asih utos bari ajen ucap 1000 hampura bari nyuruh cuci soca kuring teh bisa nyarita keboy nah kaberi masih karasa nuri ogi kacinta kasalira masih aya kuring kasisa kudu rasa nu beda kudu kumaha disambung deui da punggung nyeri di lemas berat da punggung berat kuring kasiksa kitu kumaha ieu kumaha awas ya lalakon cinta nu karana anu betrudak anak pikiran kuring kasiksa kudu kumaha dikodok deui Mama Hajat ya garuk intan sanaya Sarita teh wanci paso sore adik awas mangka orang sasarengan ajokan seni kagungan seni sudah tuturunan berdasa wawan tahapan dia mola cipangayaman dia manuk mariki deui malangga mamalanga Saksian otak pandai Kasesa di baba rumah tangga teh payah lagi mengerti apa diri temai kepahan serangan betul kepaseaan urian kokohan asal ulang asal kegoda kecoba orang rumah tangga kakak
gludeng rek mental diserahkeun tina harap ayeuna wanita ulah sok ngagoda dapogoge gogoda susah ditambah rumah tangga teh payah rek mental diserahkeun tina harap ayeuna wanita ulah sok ngagoda dapogoge gogoda. Kuria panggih jeung manehna hate putih nyarita aduh edana waktu kuria wawong aduh ojana kuring tanpa cintana aduh edana pabarengan kauyunan diri asing hati ayah harap-harap datang pandami satia waktu kedautan amanena hati ngerah hiji naon maksudna non kacinta tanpa cintana aduh kalik tak kadinya tak. Rek disulang buka cinta kembang asih rek dianggil kurena beda birahi rek dipajang dina gapura kahemah naimplengan sangkan galali wiwitan lagi paranang betang dia bolang ayang-ayangan bulan semu ajak seri bentang semu hari cepat cinta di ombak lautan gumuruh ayang lerengan getra kayang pinu sulamana cinta noligar dina harapan diktina kanan di langit berparanang bentang di rembulan ayang-ayangan bulan semu ajak seri nyata semu hari cepat cinta di ombak lautan Putra kayat pinu sulamana cinta golegar dina harapan intena kanan Keboy dikit daun wira bulan ayang-ayangan bulan semu ajak seri bentang semu hari cepat cinta di ombak lautan gumuruh kaya lerengan sutra kayat pinu sulamana cinta meligar dina harapan dina kanan Kalapa muda salayang deui
Mama hajat apa hajat dikodok deui. Lilin mah cecek kalapa muda dibantun mah dibantun didorong-dorong hadisi jurungan kamar paduka Aya deui. Rokian mah duh jadi lilin mah cecek kalapa muda dibantun mah dibantun didorong-dorong abdi isi durungan samar kaduka kesiana mah duh datang jadi keteket moa heran sing seredek digoreng loba kahaya keteket moa heran sing seredek digoreng loba kahaya dikodok deui. Mama hajat dikodok deui. Dah dikodok deui adik. Lilin mah cocok kalapa muda dibantun mah dibantun didorong-dorong diisi dunungan samar kaduga lilin eket buah sing seredet Pancasila dasar negara eket buah heran sing seredet Pancasila dasar negara lain tahun awi lencabeureum dari tawaran Eta ditawaran lain Ari baga diri baga deungeun di bageran baga deungeun di bageran kaci aur Habib kaci meunyeun kahi lirma gadingan kajabang seri lihat sahur jeung Habib ala ada jungjunan Soloyo mantep deui pilih teu mantep deui teket buah heran ingat seredet Habibah nu bager teket buah heran ingat seredet si orang loba kahaya dina hate kuring anjeun cicing bener-bener henteu bisa ngejat dibeungkeun ku tali durian sanajan loba nu daratang Eta nu daratang inget kuriling neangan lawang tinggal trok karena hot do hate tapi ku urang ketik aku awas Gusti nu maha suci pangreksai sakabe umat nu kagungan pusing malih
Malik Sim Abdi saparakan cong orang Cibodas deui anu balalageun ngidupkeun moal panganada Gusti silokan kukus nu ngelona tawis mang bakti ka diri nu dadi kiat kana dekai angkonina reksa seni pariksa sendiri papari jalan coong gara-gara nu dipayun nu dipidon ridoku Gusti karuhun anu tas sambil waris ayeuna mah kabudaya samperin anu panderi nikmatna zaman ka zaman ibu aja nu dipimah